bulan Ramadan eta mangrupikeun sasi Quran naon margina nutara biasa maca Quran dina sasi Ramadan mangiring tadarus teu ngiring bari jeung bacaanana ditarajong giliran dibenerkeun pun aya nu punduh geus lah uing moal miluan tadarus deui da sok dibener-benerkeun. Masana kieu dina sasi Ramadan tadi lain ukur urang jalma biasa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina sasi Ramadan nadaruskeun deui Qur'ana ti awal dugikeun ka akhir anu ngabandungana malaikat Jibril.